Bismillahirrahmanirrahim. Hirup hurip nu diharap, bagja mulia nu disejak, untung mujur ulah batur, lampah nafsu nu ngagedur. Mangka hade manusia, cing inget papatah kolot, ceuk kolot mah hirup teh aya tilu. Hiji hirup cicing, dua hirup nyari, tilu hirup eling. Hirup cicing seperti tatangkalan mah cici teu ka mana-mana. Tapi sanajan eta tatangkalan ketebak angin kuat, tatangkalan ajeg panceg dina tempatna. Tapi dina hiji waktu mah tatangkalan teh geus kolot mah bakal dituan, dibeuleum dijieun suluh, paling untung dijieun tihang. Nu kadua nyaeta hirup nyaring, nyaeta sasatoan, salilana sasatoan mah nyaring. Tuh tingali domba, tuh tingali sapi, salilana nyaring malahan bari ngagayem. Kom lauk mah dina cai can kabejakeun, aya lauk sareh tibra. Tapi dina hiji waktu mah eta sasatoan bakal dipencit, bakal digoreng, bakal dikulub, bakal didahar ku manusia. Nu katilu hirup eling, nyaeta hirup eling mah manusia. Urang mah lain tatangkalan, urang mah lain sasatoan. Kusabab eta manusia kudu salawasna eling. Eling ka dirina di mana rek ka mana urang engke. Manusia mah ngabogaan tugasna kudu eling salilana, eling ka dirina, eling ka dulurna, eling ka sabudeurna, sarta nu paling utama nyaeta eling ka mantena nu maha kawasa Allah Azza wa Jalla, anu nyiptakeun urang di alam dunya, nu ngressakeun urang hirup di alam dunya. Sakumaha Allah Subhanahu wa ta'ala nimbalan dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkurullaha dzikran katsiran qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Rak anjeun geura eling ka Allah, eling nu saloba-lobana, dina kaayaan keur nangtung, dina kaayaan keur diuk, oge dina kaayaan keur nyangkere. Keur nangtung urang keur jemar, urang keur beunghar, urang keur sehat, urang keur gagah. Koma urang sing eling kanu sahanapeun. Nyapon kitu deui keur diuk, urang harita teu walakaya, teu bisa kaitu, teu bisa ka dieu. Wayahna urang ge kudu eling, sabab urang kudu ningali kanu sahanapeun, nyaeta wa 'ala junubihim. Aya oge jelema nu keur nyangkere, jelema nu teu bisa ka mana-mana pisan, anu gering, anu gempor, nu teu bisa ka mana-mana. Urang cing sadar, lamun dunya mah kudu ningali teh urang teh kasahanapeun, sabab lamun ningali kasaluhureun bakal leungit rasa syukur. Tapi sabalikna, lamun ilmu mah urang teh kudu ningali teh kanu saluhureun, batur mah geus bisa anu, batur mah geus apal anu. Tapi urang, nah ari urang can bisa keneh wae. Jadi antara ilmu jeung dunya mah beda. Urusan dunya mah kudu loba ningali kanu sahanapeun. Fadhkurullaha dzikran katsiran qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Urang sebagai manusia nu hirup di alam dunya ngabogaan tugas, eling kanu maha kawasa, sarta urang ngabogaan kewajiban. Sakumaha dina Al-Qur'an Allah nimbalan deui, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moal sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka mantenna. Geuningan urang teh ngabogaan tugas nyaeta ibadah.
Hari ibadah teh aya 2, nuka hiji nyaeta ibadah mahdoh, cek barudak pasantren mah ibadah ritual anu langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antarana nyaeta saum, salat anu langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oge nu kadua aya ibadah goer mahdoh, tah eta mah urusan dunya jeung papada jalma sing hade, sing manfaat hirup di alam dunya, sing manfaat keur diri pribadi, sing manfaat keur kulawarga, sing manfaat keur balarea. Sabab manusia nu panghadena mah anu manfaat pikeun dulurna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sakitu nu kapihatu mugi aya manfaatna. Pileuleuyah jejer usah paturai ngaranya deui.